Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun nami abdi Najo Nurmalia kelas 8 SMP Negeri 4 Sodong Hilir. Dina kesempatan ieu abi bade ngapresentasikeun teks deskripsi kampung adat Wilujeng Nyakseni. Kampung adat teh nyaeta kampung anu masih keneh pengkuh nyekel adat jeung cara karuhunan. Bisa katembong dina adeganana jeung kahirupan sapopoena. Di Jawa Barat mah henteu loba kampung adat teh nanging anu geus kakoncara nyaeta nu kahiji nyaeta Kampung Naga anu asalna ti Kabupaten Tasikmalaya. Anu kadua nyaeta Kampung Pulu jeung Kampung Dukuh anu asalna ti Kabupaten Garut. Nu katilu nyaeta Kampung Puta anu asalna ti Kabupaten Ciamis. Nu kaopat nyaeta Kampung Cireunde anu asalna ti Kabupaten Cimahi. Kalima nyaeta Kampung Kaseptuhan Cipta Gelar anu asalna ti. Nu kagenep nyaeta Kampung Mahmud, Kampung Cikondang sareng Kampung Anjasari anu asalna ti Kabupaten Bandung. Nu terakhir nyaeta Kampung Urug jeung Kampung Sinangbarang anu asalna ti Bogor. Terus ayeuna lajengkeun kana istilah arsitektur. Orang Sunda ngagaduhan arsitektur masing-masing, di antarana nyaeta Wahun Suhunan. Nu kahiji nyaeta Julangapak anu wahun suhunanana hareupna kenca katuhu leuwih meber. Kadua nyaeta Jago Anjing. Nyaeta wahun suhunanana diantarana bagian tukangna leuwih handap tibatan bagian hareupna. Katilu nyaeta Badak Heulai. Nyaeta wangun suhunanana anu rata sarta bagian tukangna leuwih jigah Jago Anjing nanging bagian hareupna make sondog. Nu kaopat nyaeta Parahu Kumureb. Nyaeta wangun suhunanana sigah parahu anu nangkuh. Kalima nyaeta Jolopo anu wangun suhunanana anu tukangna make cure. Nu terakhir nyaeta Limas anu wahun suhunanana persegi anu make cure katembongna sigah seperti limas. Kitu wae wawasan ti simkuring. Bilih aya carita nu teu neda dina hate neda dihapunten. Da sadaya kasaean eta datangna ti Gusti Allah jeung kasalahan eta datang ti kuring pribadi. Sakali deui neda dihapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.